Nu make duit bang teu tobat malam nisfu Sa'ban. Nu ngridit teu tobat malam nisfu Sa'ban. Teu beunang magfirah jeung rahmat Allah. Nutup magfirah Allah jeung rahmat. Eta ku benci-bencina Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bulan anu mulia Kanjeng Nabi fadlu Sya'ban ala sairi syuhur ka fadli ala sairil anbiya. Keunggulan bulan Sya'ban terhadap bulan-bulan anu lain ngelehkeunana bandinganana seperti ngunggulan kula ka sakabeh para nabi. Lain letik-letik unggul bulan Sya'ban. Manta ku urang digunakeun pake nonton main bola, pake nonton TV. Ku unggulna bulan atuh engke catetan maksiatna ge unggul. Mudah-mudahan nu ngunggulkeun maksiatna dipanjangkeun umur. Mudah-mudahan amin heran aing mah. Jameureun maksiat kabeh. Panjangkan umur mudah-mudahan. Asa-asa amin lagi. Maksudnya supaya bisa berbakti, tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Jauh amat jeung Kangjeng Nabi mah di bulan-bulan nu lain teu pernah full puasa. Tapi di bulan Sya'ban mah full puasana ti tanggal hiji nyambung datang ka Ramadan. Ieu ku unggulna bulan Sya'ban. Malah wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur ka fadlillah ala ibadihi hese bandinganana tamah. Keutamaan bulan Ramadan terhadap bulan-bulan nu lain lir teu beda jeung unggulna Allah. Unggulan terhadap hamba. Ukuran teman. Ieu mah keur carita bulan Sya'ban bae sakitu luar biasa. Mun Kangjeng mah menghormati jeung ngamulyakeun bulan Sya'ban nu unggul eta dipake puasa, urang mah berleha-leha. Dibejaan ku bejaan anu komomun henteu. Bulan Sya'ban teh lain letik-letik. Pohara unggulna di bulan Sya'ban. Tak cek Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ti Yahya bin Mu'adz annahu qala inna fi Sya'bana khamsata harufin sanyana lafaz Sya'ban eta ya 5 hurufna hiji shin 2 ain 3 ba 4 alif 5 nun hiji-hijina ngandung harti shin ieu ngandung harti as-syaraf was-syafa'ah mulia jeung tutulung pohara bulan Sya'ban bulan nu mulia jeung bulan nu pinuh nulungan ka hamba. Kedua ain eta al-izzat wal karamah mulia anu luar biasa. Tilu ba al-birr nuduhkeun kana bagus. 4 alif nuduhkeun kana ulpah aring layet dedet. Nyaah wa binun nunna eta nuduhkeun kana nur cahaya. Masyaallah mantap. Rajab li tathhiril badan, Sya'ban li tathhiril qalbi, wa Ramadan li tathhirir ruh. Bulan Rajab pikeun ngabersihan awak zahir. Bulan Sya'ban pikeun ngabersihan qalbu hati. Bulan Ramadan jang ngabersihan ruh. Mun Rajabna diberesan zahirna, bulan Sya'ban diberesan qalbuna. Bulan Ramadan dirapihan ruhna, bulan puasa hiber, bulan Syawal hiber. Apak-apakan nih pokoknya. Urang mah kedot jasa ieu. Teu bulan naon kieu bae. Teu pisan tertarikna kuno
ku bulan-bulan unggul. Tah di bulan Sya'ban ieu aya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban eta aya anu makekeun nisful awal malam 15, aya nu makekeun nisful akhir malam 16. Urang rata-rata makekeun nisful awal, jadi malam tanggal 15. Lamun urang nanggalkeun rewahna Salasa, berarti Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, malam Salasa. Sakuari Minggu tah isuk Senin, tah malam Salasa ngaranna nisful awal tanggal 15. Eta nisfuna malam Salasa. Sakali deui aki-aki mah osok malaweung. Ini ngajina osok culak-cileuk ka kutang. Kitu geus nini. Dengekeun ku ceuli ngajina. Ulah ngawuduk bae atuh. Jadi malam tanggal 15-na Senin malam Kanjeng Nabi man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Saha jelema anu ngahirup-hirup maleman lebaran. Idul Fitri, Idul Adha, jeung maleman nisfu Sya'ban. Ye tanggal 15 na malam Salasa diramekeun ku urang dihirup-hirup. Dihirup-hirup teh kumaha maksudna diramekeun pake taqarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pake ibadah malam Salasa teh. Taetang ke balukarna lam yamut qalbu moal paeh hatena hina tamutul qulub waktu hate-hate nu sejen malaloda. Nya hirup bae. Ngahirupkeun ngarame-rame. Malam nisfu Sya'ban ku ibadah ka Gusti Allah, hatena bakal hirup. Hatena bakal caang jasa pan ieu hese ge ngahirupkeun hate. Sebab paeh mah cek soleh ge riweuh, mobil paeh atuh. Mun kitu berkona paeh atuh ngusru. Urang boga pamajikan geulis paeh atuh embung urang nangkeupna ge. Embung kajen geulis sakumaha ge paeh lantaran. Nu paling repot, urang kakarek ge kawin 2 bulan 3 bulan, ieu paeh. Belum dongkrak antrik na paeh. Cek pamajikan kasep tinggal kasep, sugih tinggal sugih, teu perlu kasep, pokona nu penting etana teger. Paeh eta hatu teu berarti. Eta lamun geus paeh mah bahaya nu paling bahaya mah sebenarnya mah paeh hate. Paeh hate mah teu meunang neuleus sendal bagus. Lamun ngaji teh ka dieu geus lain naon nu dideuleuna sendal mana ye nu ku aing disikat eta paeh hatena teh. Paeh tah nu kos kitu teh paeh tah. Atawa dedeuleun bae mana irang dangora ieu. Paeh teh haten teh. Paeh. Aya hiji urang Cikupa anu kitu. Paeh teh haten. Ngajina neuleuan rangda bae. Paeh teh haten. Eta paeh teh hese. Geus dibejan kredit haram lantaran teu hirup hatena malah nambah deui. Kamari maka karas kredit Mio kuari geus mulai neuk kredit Avanza. Paeh tah hatena. Paeh eta pas kitu. Coba ge geura paeh jana mun teu digencet di kuburanana. Ulah main-main. Eta paeh hate teh pas kitu teh teu ngadenge ka aturan-aturan Gusti Allah. Paeh ngaranna hate. Titahna ulah nonton TV. Wow, dijual itu. Meuli deui gede atuh kuari. Modar tapi hate dari kos. Paeh tapi hate.
Ini jelas mah kula mah tuh keur ngahiji nu pararae we mah. Keur diriung-riung ku nu paeh mah. Ya unu teu boga TV jaka bege anu 5 nu penep TV teh. Jadi Pak kula mah kuari keur diriung-riung jeung nu modar bae. Paeh hate. Saya yang hirup hati teh bang kumaha kitu masyaallah. Resep kana dunia paeh teh hate. Resep kana dunia teh paeh teh hate. Teu resep kana ibadah paeh tu kitu hate. Jalamun nu hirup hatena mah teu resepeun kana dunia teh resepna kanu nyieun dunia Allah Subhanahu wa taala. Per jam, per menit, per detik teh hanya Allah anu diingetna ta eta teh hirup hate. Urang mah boro-boro di luar salat, di jero salat teu inget kata. Ka Gusti Allah na teu inget. Ngahayal urang mah keur salat eta jadi ngeunaheun nikmat ngahayal teh ngeunaheun jasa. Hiji kanikmatan bae geus lokoda salat teh ngahayal. Masyaallah, nu leungit eta sok kapanggihna di jero salat. Eta pan ku bego-bego ada urang salat eta kos kitu. Paeh teh ngaranna. Tah, ieu aya obat ya kebenaran ieu obat ti Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obat supaya ulah paeh hate teh ka dunia ulah pati resep. Ka maksiat ulah pati resep. Komo total eureun urang teh ka ahli-ahli Allah supaya resep. Kebelah dituna resep urang ngalaksanakeun ibadah. Tata hirup hate supaya ulah paeh hate malam Salasa urang ramekeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sanajan ku amin rais mah ieu dibidahkeun. Kajeun amin urang-urang. Antapkeun geus pokona. Urang mah urang nya namanya. Lamun nya nanyakeun dari mana tuh dalilnya? Nih, perep nih. Tahu nih perep. Kami teh emang perep apa? Ini. Kalau kena hidung lu nih. Nggak jawab lagi gitu amat ya kami teh. Siapa? Dijawab pakai dalil kita tetep baik kudu make perep siapa? Iya Muhammadiyah Persis PKS Bangsa Nugara itu teu pararugu ambalaya kuari di urang tak sing hade. Sing hade milih guru, sing hade milih babaturan, milih rekan lantaran besi tepa. Tepa teh lain kurap bae. Eta ismu amin rais tepa bahaya. Acak-acakan. Kiblat jadi ngidul gua lihat. Eta gara-gara tepa anta gos kitu. Masyaallah. Masyaallah. Sing hade kumaha kiai eta ngaramekeunana ulah hese-hese. Salat maghrib, mantap salat maghrib, salat awabin, mantap salat awabin, salat 20 rakaat, mantap salat isya, urang salat isya, mantap salat isya ba'diyah isya, tas ba'diyah isya, salat 100 rakaat. Di beda salat mambo. Tilok burung. Ngap biasa. Aya deui nu salat ba'da isya terus datang ka subuh. Tama beuki abo tama. Ngan ulah. Ulah teh kitu teh ulah. Kecuali jelema-jelema khusus nu dibere wirid ku guru najangnya bae. Biasana ahli-ahli thariqah nu kos kitu aya salat khusus di malam nisfu Sya'ban. Jangnyaana doang. Urang mah urang sakali deui ulah make salat-salat kos kitu. Jumlahna bakalna minimal 100 rakaat. Mun jeung bangsana deui sok diberjamaahkeun. Ahli suluk osok ngaberjamaahkeun jeung bangsana deui. Urang mah sakali deui ulah mun di lembur aya nu salat nisfu Sya'ban urang ulah milu. Ngan atuh urang itu naon ngaranna ngalarang atuh ulah sabodohnya ngan urang mah ulah minum sakali deui urang mah ulah kabeneran beneran emang embung diulah atuh geus pas jasa sama
Masya Allah. Ulah. Ya. Lantaran eta mah khusus, geus jang urang mah nujang umum. Ieu lain deui. Lantaran sanajan dibikeun secara umum ya urang mah moal kuat. Moal kuat malam Salasa salat bareng 100 rakaat isukan rumah sakit umum pinuh. Kunaon ieu? Salat keur peuting. Jadi ieu balu karena ieu teu bari saleumpang kabeh. Ditaku saja, ditaku ki uci. Waduh, sembarangan meta ki uci. Ni papisak. Aki-aki, geus pokona teu bari saleumpang wae geus pokona mah. Mantak ku Kangjeng Nabi diatur jang saha ieu salat, jang potongan mana. Bangsa potongan tukang nonton TV mah ulah. Ulah kae kajen ku kumaha ge. Ambalaya engke, hulu di mana, awak di mana. Lantaran ada sholat udah batu husu, mantap diulah. Khusus merena. Sajang kurang mau ulah. Sakali deui di lembur. Sanajan eta kiaina gede, ustadna hebat, udang-udangna ge segede bakul. Nyana ngajakan sholat nisfu Sa'ban, ulah. Mun ditanya pan sia teu milu aing mah dilarang. Emang hukumna kumaha aing mah teu nyaho hukum. Teu nyaho bae cak kiai ulah-ulah bae geus. Sak kitu bae geus. Dan aja di bejaan hukum lagi, atuh ngaji henteu henteu. Aja kitab di lockdown tilok tapi lah sekolah sanawiyah. Bismillah nyona naon. Oh kitu kan. Hartina ulah sambarangan yen salat mah. Lantaran salat mah kudu meunang ti Gusti Allah atawa ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah ciptaan salat ieu mah ti ba'dul arifin. Geus nurunkeunana ka ba'dul arifin deui teu meunang secara umum. Besi ieu mah aya nu ngainstrukeun sikeun salat ulah lobat sedekah. Geus urang mah ulah ngin. Ulah hukum Nabi bagus. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Saur Abi Hurairah qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Malaman nisfu Sya'ban kaula kasumpingan malaikat Jibril. Masyaallah Kangjeng mah katatamuanana ku malaikat Jibril. Urang mah katatamuan teh ku calo. Kata tamuan teh ku tukang ngadu koto. Main gaple. Ketamu urang mah nu kos kadar itu katamu urang. Paling banter lurah. Camat. Emang eta kata tamuan ku camat emang kumaha kitu teu bagus. Teu bagus. Sebab lain ahli ibadah nya mah ahli SPPT. Teu bagus. Besi aya kiai, besi aya ustad, kata tamuan ku bupati, kata tamuan ku menteri, kata tamuan ku camat jeung ku lurah bunga, eta rusak hatena si kiai. Rusak pae eta hatena. Sebab eueuh dipakah ka hayang ku nyana iwati kebanggaan jeung dunia. Ajur sama kiai kos kitu, tinggal lepekna doang. Teu bagus mun kata tamuan ku bangsa wali. Emang atuh aya wali nikah. Mitoha berarti. Kata tamuan ku ulama ahli ibadah tapi lain ahli proposal. Kata tamuan ku bangsa kokolot nu bener-bener geus alim ahli ibadah. Tah eta cek pandangan mata mahina tapi cek pandangan Gusti Allah mah luar biasa. Saha nu nyaho kiai eta bisa nepaan zikirna, taqarrubna, deusna. Saha nu nyaho eta kokolot bisa nepaan tiisna. Urang kata tamuan ku bupati mah hareudah. Kata tamuan ku menteri hareudah. Kata tamuan ku gitu camat hareudah. Tiis sote eta kadeleuna doang. Ngamplop jada 500, 1 juta, 2 juta. Dunia kene urusan. Komo mun teu ngamplop mah ngagerenang we sial teh camat. Datang ongko merek henteu goblok teh camat. Tungtungna mah ti tajong beta camat di goblok-goblok.
sakali deui teu bagus hate urang put mun kata tamuan ku lain ahli Allah bunga teu bagus. Eta teh perlu dikoreksi teh kos kitu. Tah Kangjeng Nabi mah maleman nisfu Saban kata tamuan anak ku malaikat Jibril alaihi Masya Allah. Mudah-mudahan urang kabehan ge dicepetkeun ye ngan kula mau ulah wakah heulanan. Mudah-mudahan dicepetkeun kata tamuan ku malakal maut. Kayak bakal. Terakhir orang bakal kata tamuan ku malakal maut. Sing ade teman. Malaikat pamungkas teman. Terus kumaha cenah kiai malaikat tergantung amal urang. Lamun amal urang bagus datang na kasep, mun anu kasep sing ade. Mun amal urang jore bangsa ngeridit nonton TV, bangsa hideung malaikat. Tak sing ade bisa anu hideung. Waalaikumsalam. Malaikat sianya. Hah? Hideung sia. Insyaallah. Tah kata tamuan ku malaikat Jibril alaihi. Cek malaikat Jibril ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmat. Ye, ayeuna teh maleman dibukakeun lawang langit seluruhna jeung lawang-lawang rahmat ku Gusti Allah dibuka. Masyaallah. 300 rahmat hiji nu dikumandangkeun di dunia, 290 jaga jang di akhirat. Hiji bae oge kuari indungnya ka anak, anaknya ka indung, luhur atasannya ka bawahan, bawahannya ka atasan. Sanajan kuari mah ieu luluhur teu nyaahan ka rakyat, jabuktina jalan teu dibangun-bangun. Aya bae meureun karunya mah saeutik nyana ka pamajikanna mah meureun karunya, ka anak nama karunya, sanajan ka rakyat nama teu karunya. Bagi-bagi bae meureun nyana mah. Dan seukur saceuhil meureun boga ni karunya. Tah ieu teh hiji teh luar biasa mau bae teu daek ngadahar anak. Mau sakitu galakna anakna teu didahar. Tapi pejabat kuari nyepakan rakyat. Nyaahna geus eueuh. Tapi di dunia masih kene karasa kurang loba kene kadeudeuh jeung kanya hiji masih kene urang teh oper-operannya ti Gusti Allah. Omong ke di akhirat mah 290. Oh, nu mantap bangsa anu sok ngredit ke ka sorga. Sorga punya ahna Gusti Allah ka sorga. Alhamdulillahirabbil sanajan ngredit tetap punya ahna Allah 290 atuh teu kira-kira. Ngan dicelomkeun heula ka neraka sagedeung lah sagedeung. Padu doang padu tah. Ulah datang ka teu ngarasakeun doang cenah sia mah. Seret adi diangkat deh. Ya geheng mah geheng sih. Ya Allah. Tah malam ieu teh maleman dibukakeun lawang langit. Lawang-lawang langit jeung lawang-lawang rahmat. Fagum wa shalli warfa ra'saka wa yadaika ila sama. Udang salat angkatkeun sirah jeung leungeun dua leungeun. Munajat ka Gusti menta. Harita Kangjeng Nabi langsung cuma nanya heula bagol. Bagol tuh cek Kangjeng Nabi ya Jibril, ma hadhihi lailah. Ai kitu malam naon ieu? Gola cek Kangjeng Nabi. Hadhihi lailatun yuftahu fiha salatum mi'ati babin minar rahmah. Malam ieu maleman dibuka 300 lawang rahmat. Memantak Allah maleman nisfu Sya'ban, maleman nisfu Sya'ban fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah bakal ngahampura ka sakabeh cilema anu teu musyrik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah teu kafir, urang mah teu musyrik. Berarti kena panghampura Allah Subhanahu wa taala. Ngan aya nu diistisna. Illa man kana sa'iran. Kecuali sanajan nyana teu musyrik jadi tukang sihir eta tetep bae teu dihampura ku Gusti Allah.
Tukang sihir teu dihampura atau nu nyihir teu dihampura ku Gusti Allah. Malam nisfu Saban can tobat can miceun sihirna teu ditarima. Teu dihampura. Kahinan atawa dukun, tukang taroh, tukang bade. Nah ieu malam nisfu Saban teu miceun kana ilmu tarohna, ilmu badena. Eta teu dihampura ku Gusti Allah. Musahinan nu teh dihampura di malaman nisfu Saban sakitu dibukakeun pintu rahmat ku Gusti Allah tapi nya nama tetep teh dirahmatan ku Gusti Allah. Ieu adalah jelema nu munah. Teu bebasan hatena. Mudmina khamr teu ditarima ku Gusti Allah, yakni teu dihampura malaman nisfu Saban. Keur majana gaul rahmat jeung magfirah nya nama teu dibere. Saha jelema tukang mabok malam nisfu Saban can tobat can ninggalkeun mabok. Ieu bahaya ieu mah musyrun ala zina atawa tukang zina malam nisfu Saban can ninggalkeun zina. Nah tetep bae nya nama si keneh ngalakukeun zina. Yakni can tobat, can nyabut, can ikhlas tina maksiatna. Ta eta malam nisfu Saban teu bisa kakenaan ku rahmat jeung magfirah Allah. Akil riba atawa tukang ridit teu meunang magfirah Allah. Akil riba ieu siga lain lalawur. Lain lalawara Allah ngampura di malam nisfu Saban. Nurunkeun magfirah jeung rahmat gaur jelema kecuali nu musyrik, urang mah teu musyrik, ngan dikecualikeun asal jelema imanna teu ngadahar riba. Ya le teu ngagunakeun duit riba, teu ngalaksanakeun riba, teu nyakian riba, teu ngalaksanakeun ridit, ta eta teu ngalaksanakeun bang. Nah ieu menang pangampura nu make duit bang teu tobat malam nisfu Saban, nu ngridit teu tobat malam nisfu Saban, teu beunang magfirah jeung rahmat Allah. Nutup magfirah Allah jeung rahmat. Eta ku benci-bencina Allah. Ku greget-gregetna anu tadi dicaritakeun tukang sihir, tukang taroh Allah gregeteun jasa. Jelema nu ngunek-ngunek Allah gregeteun jasa. Anu ngalanggengkeun terus-terusan minum arak mabok Allah keheureun pisan, termasuk anu terus-terusan zina, ieu ge termasuk nu tukang ngalaksanakeun riba Allah keheureun pisan hingga digaurkeun magfirah jeung rahmat nya nama teu meunang. Teu meunang mah geus. Cenah itu mah kiai di itu aja nu ngredit, kiai tinggal kiai dan neraka ge lain yang sata jeung kiai. Yang kiai malah nya namun ngajakan nyana pamimpinna. Pokoknya tidak terkecuali akil riba. Akal walidain atawa nu keheuh ka indung bapa, nu nyarekan indung bapa. Anu teu hade jeung indung bapana. Malaman nisfu Saban jana can tobat, can